Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda. Di sini saya akan jelaskan tentang warta atau berita di dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke materi, jangan lupa ya di subscribe, klik, dan komennya. HT Warta sok disebut oke berita di dalam bahasa Indonesia atau dina bahasa Indonesia. Aya oge nu disebut dina bahasa Inggris news. Warta teh mangrupa ibar perkara hiji kajadian atawa hiji hal. Boh sawangan, boh pandegan, dumasan kanataan. Maksudnya nyaeta perkara anu hiji kajadian nyata, bener-bener kajadian nyata anu ayeuna atawa anu kamari dina kehidupan masyarakat. Unsur-unsur pangawan warta aya 5W plus hiji H nyaeta dina bahasa Inggrisna wow saha dina bahasa Sunda we naha what naon when iraha where di mana jeung who di kumaha. Bagian-bagian warta aya 4 anu kahiji headline atau dina bahasa Sundanya nyata judul warta. Nah, judulna naon anu bade ditulis. Kadua nyata deadline ngaran media naon gitu kan. Media disebutkan tempat kejadiannya di mana gitu kan disebutkan. Atau tanggal kejadian. Nah, tanggal kejadiannya iraha gitu kan. Tilu nyata lead bubuka warta lah. Jadi dia bubuka teh pendahuluan atau buka anu dina wujud. Opat nyata body eusi warta teh kumaha dina warta gitu kan. Sababaha unsur-unsur warta di handap ieu. Aya genepnya anu kahiji waktu atau tim list. Nyaeta ngajelaskeun waktu dina waktu. Salah sahiji waktu kapentingan dina warta gitu kan. Aneh dia unsur. Nah, kejadian aneh bakal narik minat pembaca dina ya, warta. 3. Konflik. Nah, konflik nyata biasanya masalah anu di warta naon disebutkan. 4. Kejadian anu deket jeung masyarakat atawa bisa disebut proximity. Biasanya kejadian masyarakat anu deket gitu kan. Kejadian naon gitu kan dina warta teh. 5. Hal-hal anu kasohor. Nah, jadi hal-hal anu kasohor misalnya ayeuna nyata kenaikan BBM gitu kan atau naon gitu kan. Anu geus dipikanyaho ku nu baca atawa bisa disebut promit. Nah, genep nyata hal-hal anu mantak nimbulkeun rasa simpati atawa heras anu maca biasana disebut humana interaksi. Maksudnya hal-hal anu mantak nimbulkeun rasa simpati tentang kenaikan BBM gitu kan. Gimana rasa simpati masyarakat dina kenaikan negatif atau positif dina harta. Nah, warta kabagi babaha nyata ya macam-macam warta. Nah, anu kahiji flag news atau warta langsung. Biasanya ieu secara langsung bacakeun warta dihareupeun kamera
atau ditulis langsung ayeuna kejadian tentang ieu gitu tulis langsung ku penulis warta. Itu kan dua nyata Deep News. Nah, Deep News ieu teh warta anu dipindahkeun sajaba ti nepikeun kejadian. Nah, biasana ieu ngajelaskeun ieu kejadian bade ngajela kegiatan naon gitu kan misalkan 17-an news kegiatan langsung anu berlangsung. Nah, tilu soft news atau warta hampa dia disebut nyaeta teu ngutamakeun kepentingan kejadian. Biasana ieu soft news teh teu ngutamakeun kejadian kepentingan tapi mentingkeun ka masyarakat. Kaopat fitur fitur story investor news atau warta kisah. Nah, dia warta kisah teh nah eta menceritakeun kisah-kisah kejadian anu aya di warta. Nah, di dia kalimat nyata reporter. Nah, di reporter nyata ngalaporkeun warta secara langsung. Nah, dianggap ieu aya sabaha hal anu bisa ku hidup lakukeun di antarana anu kahiji lobakeun maca. Dina ngabacakeun warta biasakeun lobakeun maca, maca koran, maca komik atau maca novel jeung sejeuna gitu. Anu kadua nyaeta loba nempo referensi nu baca warta. Biasana nempokeun referensi dina bacakeun warta gitu kan. Ulah era katanya lamun urang urang jadi wartawan ataupun anu lain bahkan tanya dina nulis warta gitu kan. Anu kaopat nyata milukeun organisasi di sekolah tawa di luar sekolah. Biasana ieu bisa jadi penulis warta atau berita kudu lobakeun organisasi misalkan eskul ya sekolah eskul di luar sekolah misalkan Karang Taruna yang sejenak gitu kan. Anu kalima nyata aktif dina acara sawala atau diskusi biasana aktif kudu aktif urang teh dina dina acara diskusi atau diskusi di kelas atau di masyarakat gitu kan rapat-rapat juga rapat-rapat gitu. Hilap lamun keur diajar di kelas kudu loba ngajawab ananya guru atau babaturan. Biasana lamun orang diajar di kelas kudu loba nanya jawab pertanyaan ka guru. Wah gitu. Tong ngalamun tong are kan. Katujuh prestasi di kelas atau di hadap biasana guru aya babaha guru presentasikan hasil diskusina individu atau kelompok dina materi. Nah, aya sabaha tahapan maca naskah warta. Anu kahiji naskah atau teks warta. Naha make naskah atau tanpa naskah. Biasana di dia aya naskahna asli ngabacakeun warta teh. Tawa tanpa naskah ningali ti langsungna langsung. Kadua perhatikan tema. Nah, biasanya diperhatikan tema anu rek di jieun warta teh tong kaluar dina tema eta. Katilu nyata geus kacangkem materi warta anu rek ditepikeun. Biasana geus sarasi jeung materi anu rek ditepikeun ka dina warta eta teh sarewakeun. Nah, opat nyata apal kana situasi jeung kondisi tempat. Biasana apal ya bacakeun warta teh. Udah apal tempat kondisi jeung situasi. Misalkan Hampunten ka sadayana anu tos sumping ningali channel abdi bisi aya kahilapan kalepatan dina omongan atau nyaritakeun materi ieu tong hilap di subscribe like dan sareng komenna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.